Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa, atau pemirsa simkuring dina program warga kuliner. Sababaraha menit kapayu, urang bakal ngabahas ngeunaan di fenomena teu boleh tur rame jadi gunung catur bareng. Leres pisan pemirsa, di tengah naikna harga kebutuhan pokok, tetela masih aya tempat kuliner anu harga miring, menawarkan harga miring tapi rasana juara. Naon deui upami sanes miga coan. Saur jalmi seueur mah, jargon murah lain murahan teh bener-bener dibuktikan di dieu mah. Di mimiti barudak sakola, mahasiswa, dugi ka karyawan kantor, sadayana ridho ngantri mangjam-jam. Kanggo ninggal kumaha kaayaan langsung di lapangan, urang parantos kusambung sareng dua rekan reporter urang di salah sahiji miga coan. Aya rekan Sipa di luar sareng rekan Afwan di jero. Urang sapa heula ka Sipa kumaha kaayaan antrean di dinya. Hatur nuhun presenter, pamirsa tiasa katinggal di pangkeren simkuring, sanajan panonpe nuju moreret, semangat para pelanggan Miga Coan di dieu teu sirna. Antrean ojek online sareng warga umum katinggal ngular dugi ka sisi jalan. Strategi harga anu dimimitian tina belasan ribu perak memang jadi magnet anu kacida kuatna. Tadi simkuring sempat ngobrol sareng salah sahiji pelanggan. Anjeunna nyebatkeun yen ku modal 35.000 perak unggul anjeunna parantos tiasa wareg tuang mie dimsum sareng inuman anu segar. Salian ti harga, daya tarik utama di luar dieu nyaeta efisiensi sareng antreanana. Sanajan panjang, pergerakanana kawilang gencang. Ayeuna urang bakal tinggal ka jero. Sabenerna naon sih nu ngajantenkeun jalmi teh betah lami-lami di dieu? Urang langsung wae ka Ahwan. Hatur nuhun Siva, ayeuna simkuring parantos aya di jero area Miga Coan. Anu mimiti karasanya eta hawalada anu matak nambahan nafsu tuang. Di dieu nu meuli tiasa milih tingkat kaladaan ti level 0 dugi ka level anu pangluhurna. Aya 3 macam andalan di dieu nyaeta mie sweet pikeun anu teresep lada, mie hom pimpa anu rasana asin gurih, sareng favorit simkuring nyaeta Miga Coan anu aya sensi amis kecapna. Tah hilap aya side dish sapertos udang keju sareng udang rambutan anu janten panawar rasa lada. Salain tidak hareun konsep industrial open space di dieu memang instagramable pisan. Fasilitas wifi sareng colokan listrik oge sayagi di unggal juru. Janten teu heran upami seueur mahasiswa anu ngerjakeun tugas kelompok bari kulineran di dieu. Balik deui ka studio sareng presenter. Hatur nuhun ka rekan Sipa sareng Ahwan pikeun laporanna. Wah, ninggal menudang dina unggul ge, sebentar abi tanya. Leres pisan, janten kacindekanana Miga Coan teh sanes ngan saukur viral sakedeung. Tapi hasil ngajaga kasetean pelanggan ku konsistensi rasa sareng fasilitas anu merenah. Pemirsa, nu sakitu warga kuliner siang ieu. Biasa janten referensi tuang siang kanggo hidup. Simkuring saparang kanca pamit. Atur nuhun sareng